Aduh, kudu ngomong naon aing ka main. Ampun, Gusti ampun. Duh, main bisa nyap-nyap yeuh. Gawe aci di rumahkeun sagala deui. Aduh, pusing. Jadah karek 5 poe geus di rumahkeun di bae. Nyer pagan ka mana ya aing? Aduh, meriang. Balik aing lah, kudu diheskeun ieu mah moal bener ieu mah ya, mun teu diheskeun. Nu berat kayak ieu ngajelaskeun ka awewe. Yang geus janjian untuk beli coklat. Kenaon, Meng? Pan mana lu tuh? Tan Semeng yang ditanya. Ya, dan Semeng. Mabok ya, Meng, jeung aing. Nah, mantep ya mabok. Pergi lu mau, Meng. Ayo mabok. Ayo, Ceng. Yang biasa ya. Ceng, kunaon? Cenah andek mabok, pan ka leuweung kieu. Atuh geus belah tuturkeun, tatanya bae se budak-budak ge. Jada sia nyebut aing budak. Mun aing budak mah nya teh aing mabok. Atuh geus ulah ngomong bae, geus belah tuturkeun aing. Iya tuh. Ya, barang ada 3 lagi. Mana ya yang laku gede? Kipas, Magicom, apa gosokan ya? Kalau TV nggak mungkin kan gue jual. Meng, geraan Meng, beli mesin. Aduh, kabur hujan. Geus Meng di depan Meng. Aduh. Kabur oge, Meng urang ngiuhan. Oh, Ceng. Terus kumaha urang mabok? Ya kedeung Meng, nungguan rat hujan. Saya tumben saya mabok segala. Pusing aing Ceng, gawe diimahkeun. Yah, aing kitu mah Akim saja aing. Lah, naon Akim? Akur Meng maksudna. Jada saya bae. Emang saya gawe di mana sih, Meng? Pabrik nyetak, eta PT Sim Seureummun. Oh, atuh eta mah deket PT aing, Meng. Ih, bener sih, Ceng. PT-na ngaranna naon? Ih, teu nyaho aing, Meng, ngaranna pohoan, yang penting mah gawe be. Ih, pantes atuh di rumahkeun ge sia mah. Teu nyaho ka PT-PT-na acan. Aduh, harga operasi, bis hujan. Waduh, suara siapa itu di luar? Ay, iya masalahnya. Apa iya baik yang dibobol? Wah, ini mah harus dicek nih. Orang ngomong baik di depan. Bang, lagi ngapain? Waduh, awet dulu cuma. Ih, ditanya malah kayak ular itu lidah. Lagi ngapain, Bang? Itu neng kernyuhan. Apaan itu nyiuhan? Mau maling ya situ? Nah awet itu nyahong nyuhan. Ngeduh neng, ngeduh. Ternyata lu kan hujan. Ah, alasan aja. Sono geser-geser. Jangan rumah saya kotor tuh. Buset neng, garis-garis terbuka hati. Nyakar nyuhan. Udah jangan banyak bacot. Sono pergi. Mau saya teriakin maling. Aing lempang. Awas ya ira-ira di pelet tuh aing. Apaan kali kepelet-pelet. Sono kotor rumah gua. Kalau ganteng mah nggak apa-apa nuduh juga. Malah gua masukin. Ini mah rembet tuh. Bodoh amat aing tuh mikiran. Ih, Meng, hujan diserat ya. Ayolah, urang aboy. Ayo. Jada doang tak awewe. Nyahuan bener tak awewe aing turunan saha. Saya sebut langsung jadi pokoknya mah. Jada maling encan, kita mau judes. Kemana nya aingnya? Woi, kok kenaon? Ya, sapu-sapu nu datang. Hanya bae di nasia. Serius kok, aing mah sia keur naon? Maling nek ilus ya. Astagfirullahaladzim. Ulah sia kok. Kita mah dilarang agama. Ya, malah dalil. Aing mah tengah dalil kok. Mending lu jeung aing yuk. Ka mana heula ngasihkeun duit teu? Ayo bela, pokoknya mah seneng lu jeung aing mah. Sing bener saya senang. Ah, benar, geus ayolah. Ayo. Aduh, aing di imah mah bener ya, keluar nyer angin. Aram jadah ieu budak unu naon hiji ge, aing keur gering. Ceng, Naon, Meng? induk mabuk di mana sih, Ceng? Di nu rehet tuh Meng, di nu rame mah isin lo bandung nyeleukeun. Heuh nya. Eta sia nyaho Meng, ulah sampai perilaku jelek urang anu nyonto Meng. Gak ada sih Ceng, dek mabok doang make adab. Ayo kesuturkeun aing. Ayo kira tuh. Ika eueuh, iki eueuh.
Komo ya picing jeung komeng mah ka mana boa. Mang, nyantai ya. Ya dak sia mah karake saucap aing sia nongol. Banget segera amat, Mang, kena buntut. Ah, si Meng bisa baik. Ulah nyanyian bae sia Meng, aing keur kurang sehat ieu. Ilo kan gering segala. Heuh Meng, aing keur kurang sehat ieu. Terus ke dokter kan, Mang, periksa kayak positif dina. Banget siap positif, emang aing parawan. Coba, Meng, cek suhu tubuh. Oh. Akur, Mang. Bang sia akur. Aing keur gering kieu sepet-sepetna sia bercanda ka aing. Eta obat paling ampuh salah satuna ngahibur. Heuh nya Meng. Etanya asal ulah dangdut be. Kunaon emang Meng lamun dangdut? Atuh ngaganengan cole. Cocok, Meng. Ai heuh nya. Hayu ke silujung urang ayo. Kemana Meng? Hayu be. Geus lu bertanya, hayu. Ih, masih Ceng. Yakin sih aing yang senang. Oh, senang, hayu. Pas lu bangsat meureun terus ngajak aing senang. Tenang teh, Mang. Pokoknya mah senang di urang mah. Oh, 5 kerat. Oh, cewek. Baik, Mang. Pokoknya dijamin puyeng. 14 kerat ditambah. Mang, udah minum nu putih nu berem. Ditanya cicing bae. Meng. Kemana Ceng? Aki-aki. Waduh, ngeliat di mana Imang Samsudin? Neng, kemana sih buru-buru aja? Anjing mana? Aduh, Neng, masa ganteng-ganteng gitu disebut anjing urang? Ulah gitu tuh, Neng. Panggil aja Robek. Ya emang orang mah bahasa anak kieu jing. Emang anak mana, Neng? Kok bahasanya begitu sih? Orang kulon neng mang. Jauh amat, Neng. Ulina ti kulon ka dieu ka koceak. Oh, aing keur nyeren omam ieu. Aing keur ngajablay pan. Kebeneran ya. Mantap. Mana bang sih jangan senang nahan bat tadi lepangan bae ge. Santai deh. Udah murah. Heh, naon sia nulun cewek aing? Cewek aing mah mabuk sana tuh. Ganggu bae sia. Jangan sia nyeri sebentar aing aduh. Jangan senang di mana Bu Haji? Ayo Neng, urang ekop ob ieu ke bayu. Kosna nyana teu kuat leumpang Ceng. Bisa jadi, Meng. Ayo tuh. Aduh, jangan sia lempang teh nyeri betul aing. Nyaw sia jalan lega ge. Enggak larang ribut ke mana sih sia? Sia kunaon blek kok? Disikut Bang Samsudin betul aing aduh. Hah? Mang Samsudin. Mun teu pinjam teh ke iki jeung awewe nya geus jasa. Oh bener, awe nage gelis jasa deh. Ya ada cenah gering tak aki-aki. Geus saya Meng samperkeun. Ayo masih. Ya ada sedikit tenang mana sia.